Tah, ari Eyang Prabu Siliwangi mah ari tuang teh kaseneng nate karena pais peda. Atanapi goreng peda. Ari peda teh saur Eyang Siliwangi nyaeta badog mintul. Kumargi atuh isin. Ayo raja seneng na karena pais peda, karena goreng peda. Gusti, pada tuang teh sareng naon Gusti? Saur pembantu teh. Yo, ojong ojong badog mintul, ojong badog mintul. Jore! Zaman kiwari mah, aduh, tigali dahareun teh no enak-enak tuh. Roti bakar, aduh. Tuh, aya somai, aya sosis. Budak ayeuna mah nyaho ngeunana dahareun anu ngeunah-ngeunah. Dahareun anu baheula mah rembungeun. Sayang. Pintar-pintar. Cantik. Wayat man hudang. Para pemuda Sunda kudu rajin. Sabab sakrap deui Ratu Adil Imam Mahdi Caturangga bakal sumping, bakal mimpin bangsa Turnagara di kuta tandingan Karawang. Ratu Adil Caturangga urang Sunda Ratu Pamunah bakal ngadegeun pamerintahan di deket Leuweung Maja di Cawene antara Subang Karawang. Salam akhir zaman, Timang Cep Hendriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.